opat tong hayeuh ngajepat 55 tah ieu sarungna genep sok gerak ka hareup 45 genep nu kieu caroget tegep muah we teh hiber da ka masjid ecanya jangkung cureleut irung mancung nya Bu sorakna halimpu dihijikeun jeung abdi waca buuk jabrig abdi macanya suku jebrag awak jebrog kahayangna jibrog wacanya matak ningali anjeunna bodas abdina geuneuk mun siga tipi hitam putihnya punya siap sajam deui siap 2 jam 3 jam sok aja menadom saya kadang apa nunamina sejarah tentang Isra Mi'raj pasti orang moal bisa ngahilapkeun sabab ari Isra Mi'raj teh kan ada kisahnya lamun baheula mah abdi keur alit sok dinadomkeun Isra perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj Nabi kita naiklah ia ke langit ke Sidratul Muntaha di malam tanggal 27 Rajab Rasulullah Muhammad menghadap Allah dikawal malaikat Jibril naik buraq sebagai bukti akan kebesaran Allah. Terima perintah sholat wajib yang 5 subuh, duhur, asar, maghrib, isya bagi umat Islam di seluruh dunia sujud syukur pada Allah semata. Cing tololok tok, cing tololok tok, cing tololok tok, cing. Cing tololok tok, cing tololok tok, cing tololok tok, cing. Atuh sina tarik. Sekali deui. Cing tololok tok, cing tololok tok, cing tololok tok, cing. Alah aing skala mahar acan. Nah, jadi Ibu sadayana, Bapak sadayana, Isra Mi'raj itu, peristiwa Isra Mi'raj itu terlepas ada perjalanan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid. Betul apa betul? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, yang harus kita tekankan, ya Bu, yang dina saat orang di mana-mana sedang memperingati Isra Mi'raj, mengingat perjalanan Rasul dugi kabuahna salat, ada perjalanan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah acek eteh bunda mihmo urang mah di Indonesia di belahan Asia bisa ngalaksanakeun Rajaban kalawan ayam tentrem aman sejahtera teu loba kasieun, betul? Teu loba karisi, teu loba karempan. Isuk-isuk geus bisa darangan nepi kaya nu diwedak camohok di lipstik ngadolewat di sipatna ngajepat di sedona ge moronyoynya malah anu kuat ka bulu panonna cara rentik geuning bisa dipake neuneun saroja sakilo raginang sali kilonya malah nepi ka saking ku hayang bodas make wedakna ge merek Cross brand aman teu loba kakeung teu loba kasieun ngalut tadi oge nu berjalan kaki berbondong-bondong aya nu kana motor aya nu kana mobil aya nu dijem
emput, silih samper, silih dagoan, tenang, damai, bahagia, melihat indahnya mentari pagi. Betul ibunya? Ku sabab urang mah hirup di alam anu aman tur merdeka. Betul apa betul? Coba tinggali ibu dulur urang. Ya bu, da perjalanan Nabi Muhammad kan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi yang dinamakan peristiwa Isra Mi'raj moal bisa lepas di dua masjid eta. Sabab tuh bisa dipindah pun. Masjidil Aqsa. Abdi dina sasih Ramadan nu itu dan nu ieu mah teu acan. Pernah ibu bertemu langsung dengan orang Palestina. Datang ke Indonesia sebagai imam masjid namanya Syekh Muhammad Jabo. Jangkung, curelet, irung mancung nyabo, sorakna halimpu dihijikan jeung abdi aca, buuk jabrig abdi macanya. Suku jebrag, awak jebrog, kahayangna jibrog acanya. Matak ningali anjeunna bodas, abdina geuneuk meuni siga tipi hitam putihnya punya. Ketika beliau melihat bagaimana aktivitas di urang, bisa melihat anak-anak bahagia, tersenyum, bisa bercengkrama, paudag-udag jeung babaturanana dengan penuh kebahagiaan, bari nyaranyi, bari sholawatan dan sebagainya. Melihat emak-emak sudah mengalet, membawa keresek jerona mukana arek barajamaah ecenya. Ningali bapak-bapak sudah bersarung berpeci, sudah pakai baju yang rapih menuju masjid untuk berjamaah. Melihat orang-orang cerah wajahnya bahagia, dia mah menangis ibu. Apa yang dia ucapkan? Beruntung jadi orang Indonesia teh. Beruntung hirup dalam keamanan, kenyamanan, kemerdekaan teh ibu, untung kecida. Tuh cenah tempo dulur urang di ditu ya. Boro-boro bisa kumpuriung model kieu ece. Mau keluar rumah saja takutnya kelewat saking. Sekolah tutup, sekolah hancur, madrasah tutup, madrasah hancur, pasar-pasar hancur, rumah sakit hancur, masjid-masjid hancur, tempat pelayanan umum hancur, listrik mati, alat komunikasi sudah tidak bisa berfungsi, hayang barang dahar ge ece ya Allah. Hese ece hese. Hashtag Gusti tuh. Malah aku pernah melihat eta jalmi saking ku berbondong-bondongnya menunggu makanan lewat darat sulit dikirimin lewat apa itu kapal hiber ibu ya. Mereka berkumpul karena begitu ketatnya penjagaan dari Israel ibu ya. Eta akhirnya itu bahan pokok dijatuhin dari atas. Apa yang terjadi? Hanya untuk sesuap makanan, hanya untuk mempertahankan hidup. Ya Allah, banyak saudara-saudara kita yang mati karena saling himpit. Bahkan ada yang meninggal karena tertinggang oleh makanan. Tertiban, namanya tertinggang itu ibu ya. Apakah kita tidak miris ibu? Pagi-pagi yang terdengar adalah dentuman meriam. Yang terdengar adalah bom-bom di mana-mana. Ya kakara sorakna meni geus bau kieu. Komo itu melain sorakna asli ece. Nya bau asli ting Cilegur, bumi hancur, sekolah hancur, madrasah hancur, pasar hancur, imah paburantak ibu. Ya Allah. Yang ditunggu oleh mereka hanyalah syahid. Betul apa betul? Ya Allah, dulur urang teh keur diuji.
Di saat kita di sini rojaban, di mana-mana rojaban, mereka mah ya Allah, jangankan untuk berkumpul sebanyak ini, untuk bertemu dengan keluarganya pun sudah satu hal yang sangat sulit sekali. Bahkan entah di mana adiknya, entah di mana kakaknya, entah di mana ibunya, entah di mana bapaknya, entah di mana kakeknya, entah di mana abangnya, entah di mana saudaranya. Mereka banyak yang sudah syahid ya Allah. Mata kita nikmat kehadati Allah cek. Bahkan abdi nepi ka mencucurkan air mata ketika mereka dibantu oleh kita, Bu. Aya nu dipasihan acu, aya nu dipasihan sapatu, aya nu dipasihan topi, aya nu dipasihan jam tangan, aya nu dipasihan jubah, aya nu dipasihan sorban. Mereka hanya bisa menangis. Mereka bukan tidak mau pakai jam tangan, tetapi tangannya sudah hilang. Mereka bukan tidak mau pakai sepatu, tetapi sepatu kakinya sudah hilang. Ya Allah, baru udah keletik Gusti, geus mamangku adik nak bari bingung kudu ka mana minta tulung. Mata kanggo urang sadayana, teu aya deui dengan peristiwa Isra Mi'raj harus senantiasa terus-menerus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Terus-menerus berjuang dengan lisan kita, dengan doa kita, dengan semangat kita. Semoga saudara-saudaraku di sana lekas merdeka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Bu, tak kurang kudu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ece sadayana negara urang teh negara yang subur makmur gemah ripah loh jinawi. Negara yang kertara harja, aman, nyaman, indah, kahade jaga singnanya. Dah hayang kieu teh menang gampang, menang hese. Menang hese. Matak sok urang ayeuna geus dipaparin kanikmatan kamerdekaan, subur makmur gemah ripah loh jinawi. Ku ayana ieu acara, ku ayana ieu pangajian, urang leuwih cinta ka negara urang, leuwih cinta ka Indonesia, urang eusi kalawan nya-nya. Amin ya Rabbal. Sok we ece urang lenyepan. Datangna tahun baru ayeuna, nikmati Allah berbarengan dengan Rojab. Betul apa betul Ibu? Nikmati Allah. Kan orang mau ulang ngobrolkan Masehina, ulang ngobrolkan Hijriahna, tapi geus nepi ka mana urang ngalakukeun perbaikan diri, kan etanya ibunya. Da urang mah lain kudu nempo tahun, lain kudu nempo bulan, nempo unggal waktu aja kudu aya perubahan. Ulah atung keneh tiap menit, tiap detik, tiap jam, tiap minggu, tiap poe, tiap bulan, tiap tahun. Jalma nu hade teh nyaeta jalma nu ngalakukeun perubahan ke arah yang lebih baik. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada urang cenah da dina Quran mah ibu nu aya ge naon Samsiah sareng Komariah ibunya. Da beda di aku bade henteu cek ku bulan Masehi butuh henteu butuh. Ku bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, butuh urang oge. Mana buktina dina calender kan nya. Kan urang nempo calender sapopoe teh jeung si Akang Januari we jeung si Teteh Februari papanggih. Butuh teu ku tanggal, butuh ta urang mah kadinya we tahadus bin nikmatna. Termasuk sok ece buka KTP urang eta nu dipake tanggal lahir Masehi kan nya ece. Dina KTP, dina surat kawin, dina SIM, dina STNK, dina surat-surat penting, termasuk gajihan salaki urang kan apalna teh bulan eta ibunya. Betul apa betul? Mata kanggo urang mata hadus bin nikmatkeun we da geuning manfaat. Betul apa betul? Betul apa betul? Ai dina kakak make naon ece tahun eta, bulan eta. Mata kanggo urang sadayana jangan mempermasalahkan itunya, tapi urang lenyepan babarangan. Geus nepi ka mana urang ngomean diri. Betul apa betul? Sedangkan cek katerangan jalma nu alus teh tola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurna bari sae amal ibadahna. Betul apa betul?
Mata kening tadi dia ngadoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal. Talamun di lemur abdi mah baheula di Ciawi nya wios teu naroskeun oge nya. Abi teh dijuruin oleh Cek Rodiah ya di salah satu lembur yang namanya Cideres. Lamun ti dieu mah deket Jamanis, kapengker aya Muhara, brase ka Cideres. Desana teh Sukamena, kecamatanana baheula mah Pager Ageng yang nama ka Sukaresik. Tapi teh dijuruin di dinya teh nya euceun nya ku Cek Rodiah. Dina imah panggung, dina awi nu meunang nyeun aki oha bale-bale euceun nya. Tadi lemur aku mah baheula nadoman eta teh sok nu kieu gini gini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana Allahumma barik lana wa balighna Ramadana. Ya Allah pangeran abdi barakahan diri abdi dina bulan Rajab suci bulan Sya'ban oge sami oge di bulan puasa ya Allah nu Maha Esa abdi nyuhunkeun diraksa hoyong jantan jalmi babja hoyong jantan jalmi mulia. Amin ya rabbal alamin. Dongkap tahun enggal babarengan sareng Rajab nu dipilari ku urang teh naon ece barokah. Non cenah ce Imas barokah, non cenah ce Apong barokah, non cenah ce Nung barokah, non cenah ce Lilis barokah, non cenah ce Tuti barokah, non cenah ce Nok barokah, non cenah Ma Om barokah, non cenah Ma Dasi barokah, non cenah Bihuna eta teh nu disebutan teh tatangga abdi araya nu sami. Nah, syukur berarti tatangga urang wungkul. Ari barokah teh naon? Namihan kasaean tah eta euceuk. Kudongkapna bulan enggal, kudongkapna sasi Rajab keur urang mah sing barokah, sing namih kasaean. Da bulan Rajab teh bulan sae, bulan Saban teh bulan sae, bulan Ramadan mah komo rajana bulan atuh, rajana bulannya. Pang onyoy-onyoyna keresaha cenah Mang Agus, Mang Adang, Mang Iding, Mang Odong, Mang Asep, Mang Iwan, Mang Isep, Mang Yaya, Mang Engkus, Mang Iding.
keur saha barokah teh nyeker diri abdi. Jadi ku ayeuna bulan eta sok urang sing leuwih hade gitu. Betul apa betul? Lain mah datang bulan Rajab, anger we urang nama teu namahan hade, kitu keneh we. Salat kedua, ngaji kadul, ngalah duit kadula, ka kantor kadula, bergotong royong kadula, ngarona kadula eta opsi kedua karedul pengaruhnya dasanajan madrasah nampe, masjid nampe, tempat berjuang nampe, tempat usaha nampe, perekonomian aralus, lamun urangna cicing we mangahulung we teu daya teu upaya cicing we kicep palahak luak liat pelang pelong cupluk ceplak neureuy cidu hayalaleur makanya orang tanu disebutkan saya teh sok urang nambih kasayan amin ya robbal mata kening kolot baheula lamun balik meramet memacu sok mawa berkat ari berkat teh naon kahadean nambah ketika kita pulang memacu kan aya bekal keur barudak di imah betul apa betul ini diboro-boro ku incu teh mama wi ngarame ti mana ya ti Haji Ii anu di Cikole geuning nu sahunyur di dinya anu dilebakeun eta tadi dilebakeun bukit anu bikokoy geuning nu kawin ka Mang Iim tapan dihandap nu Haji Ii eta teh nu kawin ka Haji Samsudin tuh emak boga nu aneh ma eta jarona naon brai eta dibuka eucok kezo sagede gunung didedep geuningnya jeung asin nu meunang ngajeketan geuning euceunya terus jengkol ngora eucok ditambah we geuning teri anu di ya geuning eucok di parudan kalapa ya genep mah geuning eucok trina tilu parud kalapa nama ya Allah sagede perahu layar geuning punya budak teh meuni atoh yes abi barang emam teh nya termasuk aja ketika kita lebaran Bu ya kita itu kan suka menggoreng dahareun ibu ya opak ecenya kicimpring ecenya komo Cisayong mah terkenal opakna da tadi ge ngobrol cenah bade disiapkeun cenah kana mobilkeun tos seueur karena sok atau ya ketika kita membuat opak kicimpring atau kemplang ecenya terus juga yang nu digoreng-goreng ecenya ketika digoreng itu memudug-dug ecenya jadi begitu diasupkan karena minyak panas ocok mudug-dug ecok mudug-dug ecok ya mah betong jerona leutak ecenya ngabadagan mata ecok meuni ibur ka tatangga heh nyocoh alas ya opak urang mah meuni bararukah sia meuni bararukah meuni kuat kaya Allah ngabudug-dug. Nah berarti bagi kita semuanya dengan datangnya bulan Rajab ini semoga kita akan bertambah kebaikan dalam beribadah, dalam ngaji, dalam sholat, amin ya robbal lah ieu mangan ngadalil we rek ngaji teh titah ngaji laguna teh nya naon satu-satu akang nyeri huntu dua-dua akang nyeri dada tiga-tiga akang nyeri iga 1 2 3 sagala karasa hari bulan barokah bulan Rajab hari salakina sagala karasa opat teu bisa ngajepat 5 teu bisa kamana genep suku digegel keuyeub 4 5 genep pegeheung ge dicekek ku eureup batur ngaji teh mah tak kitunya
Sing semangat, alhamdulillah. Matak lamun salaki nyanyi nyeri huntunya, nyeri iga dan sebagainya, kue cetek kudu nama diolo. Opat tong hayeuh ngajepat 55 tah ieu sarungna genep sok gerak ka hareup 45 genep nu kieu caroget tegep muah we teh hiber da ka masjid ecanya asli wala tina panuna teh lope aya genep jojodog mah nya lain mah keur masalah kina kedua tuh da awewena sarwana kekalah menggoda komo usum hujan mah ya Allah buru-buru make baju transparan da gini tina urut naon eceun nutupan ranyang geuning eceun naon kulamu urut nutupan kulamu ditutupkeun geranya dijahit geuning aduh hayang rada langsing teh make tali rapia ku jarum layar aduh eta si ece banget buru-buru dibalur ecenya ku peupeuh naon ece ku peupeuh jaringao nya ece atuh siga hulak awewena geuning ecenya aduh kelek ya ece rada seungit cenah aing beak reksana dan nutu surawung ecenya atuh bau pai slauk jair ecenya aduh eta salaki rek ini teh kekalah digoda nya selengsang ece daweuh deui minyak seungit aya urut nu mawat geuning cair mata duyung ngawurkeun langsung cek teh opat yuk urang ngajepat 55 wah ka mana genep mama geratangkeun 45 genep dicakek heureub tak kitu aja saling menyemangatan. Siap ibu siap ibu siap kena ibu da ibadah terpenting tak utamana sholat sok abdi sok sedih bu ningali di beberapa tempat tak kamari ku abdi dilalakonkeun kan nu tos nguping mah ya ku abdi diwihan deui aya emak-emak protes ka aku ujang ya baheula mah madrasah ge laleutik di Darogong malah hanapna ge geus teu ditemok ngebual ujang ngebual bangku nage menirareyod aduh yod nya bu masjid ge laleutik tapi baheula mah da parinu jabal listrik can cararaang jelema can pati loba rek ngaji ya Allah naik turun gunung lembah bukit dan sebagainya rek ngaji teh marawa baralak cenah mawa obor 7 ka 8 pareum cenah nepi ka loba rek ngaji teh tikayet kana gawir cenah malah lamun hujan teh cenah pindah kitab jeung kopeah kana kelek nyumput dina hanapeun tangkal naon tangkal waru ya Allah kahujanan kabulusan tapi pangajian tararinuh betul apa betul malah pas sore teh pas sore baheula mah ya Allah geus nyaraleut ka mana ka masjid jeung ka madrasah marawa keresek barudak lalaki geus marake sarung disolenangkeun siga geuning dina film si Unyil di kopeah bebeja kakoloteun rek ulin tapi ternyata ngadeukeutan masjid nginihan tempat ibadah nginihan tempat ngaji betul apa betul babaturan oge si En si Dodeh si Ida ecenya si Uum si Seri, si Nur, si Apong Rodiah kabeh waca dur asar teh geus ngaleut marawa keresek nginihan tah di madrasah Al Halim anu diwurukan ku Waihak jeung diodah teh sabab lamun kaburitan pangtungtungna teh ngaji teh paheula-heula urang heula sateh buretek ocenya si eta pang tarikna lumpat teh ocenya mu kawinna ka si Usep geuning oca wala saya teh mah sugan mah si pasar le jadi lamun rek oleh ngaji teh wing heula selak pangheulana wae oca ari urang mah tinggalan oca paheula-heula nginihan teh betul apa betul wah bagian kahiji teh meni atoh yes cenah tarojol teh si Apong Rodiah aing teh dihudangkeun ka beurangkat tuh ibu malah baheula mah usum lamun subuh kaberangan subuh teu ngaji teh ceurik da leres aja abdi ya Allah geus adan komat kakara dihudangkeun ku si emak dah ceurik
mawi kaberangan engke kumang musli di polotota rekumaha mahera asup ka kelas na ka madrasah na engke diseungseurikeun ku si udung galak mah can si itol ta budak angkatna bititin ya Allah lamun abdi kaberangan teh sok disebutkeun dasar budak petet loba hees nyeri hate teh mah eta teh ngan saukur kaberangan ya Bu baheula mah betul apa betul rame di hareupeun madrasah di hareupeun masjid di kebon di sawah teh ku barudak nu ngarapalkeun betul apa betul aduh bari eunuk-eunukan ge bayatun imah babun panta subakun jannah jidarun bilik betul apa betul tuhnya aduh bari pecele ge pa'alayap lupa lan bahwa fa'ilun wadaka maf'ulun maf'ul taf'ul maf'alun betul apa betul capek dipikir-pikirnya hegak deh berarti geus kolot heuh dah baheula mah terkenal si Raja Motah tuh buru-buru dibetot bisi katincak miknya alus teh amankeun anyarkeun ge sapatu ngacel hampir we ka anggota dewan teh ibu sadayananya tah dina wangkit ayeuna urang ge boga tanggung jawab ageung Bu keun da kudu kasisi kagigir da urang teh euceul nya ceuk kolot tina salat teh sing nepi ka nyuku, sing nepi ka nyiki, sing nepi ka nyoko, ta eta ibu. Ari nyuku teh naon? Sing nepi ka napak hirup teh. Napak dina bebeneran, napak dina iman, napak dina ikhlas, napak dina akhlak. Ta eta ibu salat teh. Pake dina kahirupan sapopoe tanha anil fahsya'i wal mungkar. Betul apa betul ibunya? Sing bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tah ayeuna teh eueuh urang teh keur miris jujur we. Sok ningali kaayaan ayeuna keung eueuh tasik teh bae aing mah lah. Kanak motor unggal poe riweuh eueuh nya. Loba jalma yang ditoel, saleung ditoelna ku duit ieu mah eueuh ku walah ku samurai eueuh nya. Motor breng walah eueuh anak ayam nepi ka paraeh eueuh nya. Bancet kapiuhan bangkong rara celang emak-emak eueuh eta keur pamarapahnya nu geus sepuh da kulitna kot ka ngalalumuk atunya bapak-bapak mangkani ngawaosna anyar keneh digentos untuk palsu 5M breng ngaraceleng eueuh ngait na tangkal jamunya kirisis ayeuna teh eueuh betul apa betul ada apa sebetulnya ini aya naon eueuh nepi ka kieu can dekadensi moral sok ayeuna mah loba guru diajak gelut ku murid betul sok jeung aing rek di mana lah kagok diteureuy ku aing jeung meja-mejana ya Allah betul apa betul malah saya pernah mendengar ada mahasiswa membunuh dosennya aya santri aduh mengakhiri hidup guru ngajinya tawuran di mana-mana ya Allah ada apa ini termasuk pergaulan bebas semakin menjadi-jadi betul apa betul sok eueuh baheula mah urang eueuh keur hahadean da teu kawas ayeuna eueuh nya betul apa betul ya Allah Gusti paduduaan ge pajauh-jauh papelong-pelong tungkul hayo we awewena metotan samak beak dua heulai nya betul apa betul lalakina alangah elenge hayo we lope ngaburu dunya Allah piomongan geuning cek lalakina teh bingung aing ngomongkeun neng aya cak-cak teu nemalan wae neng tingali cak-cak lila-lila pusing neng seneng nuang cak-cak cenanya hese baheula mah pajauh-jauh betul apa betul ulah-ulah keur hahadean cek mah abdi geus rumah tangga malam pertama da sieun cenah ku salaki teh nempora moal salaki teh sagegede bedug cenah cenah Usman tabasa bapak maneh malam pertama disoak masa gogode bedug cenah. Nya lungeun jelema sagogode bedugnya. Coba zaman kiwari ya Allah. Kakara 2 poe 3 poe ge mending geus napal cenah ding taretet ding taretet wah. Walah jararding cenah. Power abdi mah.
Matak ibu sadayana, ada apa dengan ini? Makanya pantas guru abdi Mang Haji Asep Ilyas di Pondok Pesantren Fajrul Islam ngemutan ke orang. Ada apa pada kondisi sekarang? Bangunan semakin bagus, bangunan semakin hebat, jalan semakin baik, pendidikan semakin wow katanya. Malah ayo nama wala seueur nu S1, S2, S3, S4, S lilin, S putar ibunya. Tapi katis beteng lobang adaharan S. Ternyata saat ini ada 3 kunci yang sudah kita tinggalkan. Apa ibu? Lamun urang hayang generasi nu alus hiji kahade sina dawam salat eta. Betul apa betul? Nu kadua budak hayang soleh, generasi yang soleh teh kudu dawam ngaji. Nu katilu ece sing rajin sodakoh ulah koret, acap jahe, merepet, melem uyah, buntut kasiran. Betul apa betul? Betul apa betul? Takah ada aja. Sabab dina jawan kiwari abdi nepi kasedia aku melajo ibu ya. Dalam satu tayangan ayana jelema nu bener-bener berjamaah daek sholat, bari sholatna di masjid aja hampir 5% acan. Sedih aja. Ya sedangkan sholat itu kunci keberkahan, kunci kebaikan. Betul apa betul? Daya nama geus loba atuh jalema anu duhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kaburangan, kaburangan. Hari sholatna iraha tuh engke wae di sholatan gitu. Betul apa betul? Banyak ayeuna mah ece. Lamun datang waktu lohor, janggus kalah ka ngador, tu tinggalin sholat lohor, nu kitu jalma sakalor. Lamun datang waktu asar, janggus kalah ka batu, janggus kalah ka mencar, tu tinggalin sholat asar, nu kitu jalma kasasar. Lamun datang waktu maghrib, uspet kalagu dagedig, tu tinggalin sholat maghrib, nu kitu baladana jurig. Lamun datang waktu isya, uspet kalah kang ngagaya, tuluy nganyang kaneng Elsa, nu kitu dulurna kuya. Lamun datang waktu subuh, uspet kalah nebu tunduh, tu tinggalin sholat subuh, nu kitu jalma teu puguh. Ayeuna mah ece biasa ya Allah. Ayak rame-rame di lemur ece poho karena sholat. Budak kawinan resepsi ari kaunggal jelema piduana mohon doa restu piduana budak abdi sing soleh-soleha da kusabab didangdanan hese dangdana da sapoe eta salat hanteu kabeh hayyeuh we piduana ari doa dipentai salat hanteu Allah. Betul apa betul? Erek olahraga datang sudah setengah tilu udah cenah lapang bisi kaburu aya eusian. Ayo we awak sehat ari salat. Malah Gusti eta saking ku penting-pentingna babaturan keur kunut keneh salat subuh. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Ai ceuk babaturan teh neng hayu da langsung assalamualaikum. Tahiyat ge acan eta tuh. Matak ibu sadayana pepeujeuh pantesan emak abdi sadayana mah haji. Waktu abdi di Pasantren Al Munawwaroh ibu, kaunggal barudak, kaunggal ajengan ge nu diingatan teh kahade salat. Ibunya mata kahade murang kali ibu teu cukup otakna pinter wungkul, teu cukup berprestasi wungkul, teu cukup disebutkeun bager ka ibu kana duitna wungkul, kahade ingetan salat sabab kunci budak urang hayang salamet. Teu aya deui ku ngalaksanakeun salat. Sok sing kawas baheula atuh teu masjid pinuh, madrasah pinuh, ulah ieu mah ya Allah kararosok. Nepi ka komo ari adzan subuh geuning nu geus kolot ya Allah abdi sok nyeri hatenya.
As-sholatu khairum minan As-sholatu khairum minan sok watir torojol opatan ecenya ki idik wa ilen ya Gusti teh sok taku generasi sadarkeun barudak teh sina darek ibadah betul apa betul ibunya pas baheula mah eling-eling umat 3 kali ge pinuh masjid teh betul bari nu eling-eling umat teh budak leutik ece ya Allah bari gagaro acan eling umat muslimat tapi nu coba ayeuna mah geus kulagam ya Allah eta nu manggil make lagam nu alus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil adil adim duaan aja nu datang teh kani mending geus babarageg acanya ganti lagam ra re ra re ra re ra re ra salah acanya kumaha teh opik teh la re ra re ra na re ra re ra na ra 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 re no ra ra na re ra ra duaan anger acanya ya Allah tecaran kana hiburan meni alut-alutan nepi ka pantas aya makan geuning viral dina medsos ke nu kumaha ca eling umat eling kita berjamaah kelas sare di iman kita maca Quran kalau kawean kita sholatan kalau tiktokan dan nyatu nu sholat ya mah di imah ngajajar gerak budak ABG entah apa yang merasukimu membuat maafkan aku entah apa Allahu Akbar malah ce aya abdi nepi ka hayang seri mah eta nini jeung incu graduate mah usumnya laguna teh geuning kopi dangdut teh cenah aduh cek incu na teh api asmara yang dahulu pernah membara cek nini na teh semakin hangat ciuman yang pertama terasa kembali gelola jiwa mudaku karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut cek incuna teh ser bunyi darahku teh malan kuning teh wara bunyi kiihku Aca aku sudah reng hapranjuk kita masih siap Aca siap sajam deui siap 2 jam deui siap 3 jam deui siap eureun ayeuna ya teh siap kabeh hanya bingung siap sajam deui siap 2 jam 3 jam sok aja menadom dulu baiklah hadirin jangan kemana-mana masih bersama aku Spet bersama teman-teman saya yang setia untuk menemani Anda semoga semuanya bahagia tepuk tangan yang meriah bagi grup qasidah kita ya. Amin. Silakan Ece menadom kembali. Aku mau minum.
cai yang diberikan kepada aku adalah maun bus corona. Nah, itu sajalah yang bisa aku sampaikan ya Ibu. Karena aku sudah renghap ranyuk ya Bu. Kemudian juga ini waktu sudah siang. Masih yakin banyak acara di sini, katanya ada santunan dan sebagainya. Tah eta ti abdi panginten hampunten nu kasuhun. Mudah-mudahan usayana sing janten barokah amin. Anu lepat namanya hampura da kaukur ku umur kawawa ku katiasa. Oke, dari pihak aparatur pemerintah, dari pihak kepolisian, dari pihak TNI dan Polri, kemudian juga dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hatur nuhun. Iya budak kamari sore nu elmuna saheab di piwarang diajar di dia, mudah-mudahan sing janten barokah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Peri Irawan LP Sukaisi, cukup sekian dan terima kasih. Buah tomat, buah bencoy, tamat coy. Menyitir salah satu kreator terkenalnya, hampura merendahkan bayi nurutan seetik. Makan bolu sambil cinukul di toel-toel. I love you pul. Wah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.